Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Mamatifan Alurino abdi tina kelas 11 MIPA 5. Abdi bade ngajawab pertanyaan bahasa Sunda. Nomor hiji, biografi saha anu dipake dina pedaran di luhur teh? Biografi anu dipake di pedaran luhur teh nyaeta biografi Kang Ibing Kusmayatna. Nomor 2, iraha jeung dimana dilahirkeunna Kang Ibing teh? Kang Ibing dilahirkan pada tanggal 20 Juli 1947 di Sumedang, Jawa Barat. Nomor 3, kumaha riwayat atikan Kang Ibing teh? Tamat di SMA, Kang Ibing nuluykeun ka jurusan Bahasa Rusia, Fakultas Sastra Unpad, nepi ka lulus jadi sarjana muda. Nomor 4, kumaha riwayat karir Kang Ibing teh? Pada tahun 1986 di Bandung loba radio swasta niaga kayaning Radio Mara 27. Kang Ibing ngamimitan karirna ti dinya salaku penyiar dina radio sarta ngokolakeun acara obrolan rina bodor tapi pinu kritik di Radio Mara. Kalawan lentong Sunda nu khas sarta cara mawakeun acara nu ngaler ngidur kumawa karab jadi hal unik tur dipikaresep ku masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.